benar euy si eta teh nangkang teh urang ieukeun sugana benar si eta nangkang ka urang teh tapi orang janjina subuh euy baiklah biasa teh janjina sore urang tangkang teh adu ilmu sugan jadi jeung si eta lah. Dengan latihan deui jeung si guru meh jadi ngakuatan Stop. Latihanna di dieu sakudu. Ayo ngabaris. Hiji, dua, tilu. Tangis. Nih deh iki mah pohon wae. Kali itu nih. Ai nama amun anu lemah keluarkeun we. Oh, orang mah mek kuat anu lemah cik si guru oge kudu kuat. Heeh, dari wah. Sudah itu namun kita kecil gitu usahakan dulu jeung si Agung nih kalau kecil gitu sedikit usahakan berduaan gitu ya cinta lemah mah cicing we di dieu. Deki kunaon? Ayo we jadi sapi. Ayo atuh ka dieu. Tapi yang nyadarkan si eta kurang kudu ngaku. Hei, segan teh mau datang mana? Urang mah nepati janji we. Urang teh euy tadi subuh ka dia, tapi urang kasarehat. Berarti mana tepat janjinya? Janji. Lain teh tepat janji orang teh loba gaweun orang teh tarung kumaha naik kadinya di ditu kadini meni hese dihajar tak rek di mana dia we tegak dah dia itu ngomong jauh-jauh tapi dia we sebenarnya orang tembung kikian tapi sangkan mana sadar sama mana sombong bodo amat sombong sifat kurang sok atuh ya yang nyadarkeun mana orang Ayah si Bibi jeung si Agung. Hayu. Ganggu. Nabut aya di dinya. Bang geus jadi satu. Naon ya? Lemah. Nah jadi jagoan. Kasakun eta. Osok nahu kagan maya teh eta. Si Dabi jadi jagoan. Ting. Besok lelah. Uang minum tuh. Itu. Jangan ke uang eta. Jagoan deui. Latihan deui we jeung si guru. Deki pokoknya mah jadi guru galang we. Meh jadi ngalusan kos abi tadi. Yuk. Dapat jadwal meureun geus magrib kieu. Cuman lah we. Ya.
kakak capek tepugu si guru ka mana? Teuing, sapaleum mun. Ah, wang diuk heula we yuk. Yuk. Ya. Capek kieu. Bener mana euy. Can aya nu ngaroba euy, hade keneh. Hah, urang mah demi nyadarkeun maneh we ieu teh. Lah si guru teh ka mana heula? Urang mah menang diajar unggal poe atuh diasah jadi boga ilmu kitu. Asa jadi tunduh. Tunduh. Bawaana sare ieu mah euy. Tunduh ieu. Tunduh. masih nyaah ka mana teh euy. Urang teh masih nyimpen foto jegar jeung maneh pas di paguron. Tapi naha kieu ge da euy. Urang teh pas foto eleh. Urang teh nyerehat teh warna pas. Ieu carana karena maksudna. Dan ayeuna urang ngarti bahwa ilmu kita mau teu bener ka urang. Ieu carana lain kok kalau cara balas dendam orang gak enak tobat ternyata aku masih mulai. Becky itu aya nya ayo bukan eta nanya Suang Dion. Bawaan adu ilmu. Dah. Bawaan adu ilmu ieu mah. Sikat bunga. Sikat. Geus apal ilmu teh